Aduh, ya anak aing ka mana kaburna cenah ieu nya. Ku aya bae parang saing mata anak aing. Buah-buah ieu, buah-buah. Doang nama dibawa kabur ya ku si komik. Sakieu golok aing menang ngasahna. Ai, mintul kadik. Gerak pokokna mah ku aing. Yakin nama panggih mah. Ditebang ku aing eta bitisna. Ku aya bae ieu si Minul heuh. Pakai acara kabur segala naon. Alah awas, punya tanya di damar liwat ku aing ya. Alah geus ulah ngomong, mendingan mabur ka ditu bis di damar liwat ku aing ya. Awas. Aku mau baik. Alah geus udah mabur ka ditu. Ut. Ayangan nomoran mah. Buku juga Muhammad itu. Ina, kunaon cenah teh jelema? Iya, Orang naongnya. Oh, Ayo om ya. Ayo. oh, Macem-macem bae. Geus air riwa segala naon. Om. Atuh siang ngagetan bae ka aing. Atuh naon meni ku kulo teh bae. Pusing aing pusing ya ulah aing ya. Pusing naon deui? Atuh si Minul pan eueuh bae can panggih-panggih. Naon can balik? Moal dijieun pusing meureun ku aing lamun geus balik mah. Bobo ku si komik deui bae diculik ieu. Pokona mah gerak ku aing panggih mah teh si eta. Ya di sini disulan ku abi ka komik. Atuh dasarna geura ku dateureuk bantuan aing. Masalahna pan ieu geus 2 poe, 2 poe 2 peuting eueuh. Putus si Minul 2 poe. Beuh, atuh kudu dibejakeun ieu mah ka si bos. Atuh mantak ge. Haus aing, bejakeun. Kamarana ieu anak buah eueuh kabeh eueuh jelema eueuh deuleun. Karena resal aing. Aing aya puisi horeng. Mending goblok aing teu peuting nyen puisi. Praktekeun lah. Oh, Minul. Kenapa aku selalu teringat dengan tubuhmu yang jangkis? Dengan colemu yang selalu ngurucuy karena banget aku. Nope. Oh my god. Meni indah ya meni romantis. Ternyata dirimu sungguh-sungguh membuatku terlena. Karena itu aku menyukaimu. Oh no. Pokona mah bae ku aing ieu. Panggih mah. Pokona mah pasna mah. Aduh aing ruwet aing. Ruwet. Assalamualaikum. Nani mah aing aya jurigan ku ari mah eta. Waalaikumsalam. Ayo jelema eueuh. Assalamualaikum. Wah, eta sia. Punten. Abi anu lagi. Atuh kumaha lagi mun dijol ti dapur aing kitu sia mah. Teu nyaho urang tadi asup bae. Sugan mah eta lawang ieu hareup. Atuh ku salah, kuduna ge aing nu jol ti dinya, sia nu jol ti dieu. Oh. Oh geus diuk. Oh, Pak RT, tetah dieu lah urangnya capek ya. Lain eta sia, Mas Tutung, kumaha tadina bisa jol ti dinya ti dapur aing. Ih, Pak RT mah teu nyaho sih. Tadi urang. Atuh bari jeung jaket meuni budadelan kitu. Urang tadi lewat tuh di itu di pipir. Aya buka anjing, urang duda anjing ya nempel hiji tadi mah di dieu ya. Urang tadi ieu. Suek. Sobek meureun. Lain sobek deui mah Pak RT. Suek nu kieu mah ngaranna. Laju ieu lah si anak naon ieu lah ka dieu. Atuh kira aku poho. Iya, urang nagih. Ai hoo aing pohoan, horeng sia gantina si Tatang teh nya. Heuh eta. Aju kumaha Pak RT anak kasupan moal ya. Ai boga hampura ieu mah, urang malah ngasupan. Urang keur teu boga duit ieu. Boga duit. Oh, Berarti moal ngasupan berarti ya. moal ieu mah minggu ieu mah ka deui. Urang rugi ya udah anjing ongkoh ka dieu. Atuh ngasupan. Laju nama los teuing. Urang sama sekali. Ka deui minggu hareup bae lah, ka di double. Benernya. Heeh, ka di double. Soalnya ya ti dituna teu meunang sebenarnya duit urang. Oh, geus ya ulah loba. Ngacaprak bae geus sudah mending mabur ka ditu lah aing ruwet aing ya. Urang kitu musang masing bae sih. Geus pokona mah leumpang ka ditu. Oh geus burung aik kitu mah. Oh, geus ra ka ditu mending mabur lah. Heeh. Assalamualaikum. Woi, okok. Nope. Geus laut ka dinya. Pan sepatu urang di dinya teh. Oh, burung ka ditu. Kenapa kamu begitu indah di mata aku? Oh my god.
Ayo jelema tuh nanya aing lah. Geus pokona mah mah gagah bae puisi menang aing mah. Nah, ini tadi cengan kori rada reudeuk. Punten. Mangga. Punten ya, ya mau naros saya. Rumahnya si komik di mana ya? Emang isa gitu ya? Iya, orang ganti nama Statang, orang nagihan. Nagih sasa. Iya, nu acan ya si Doku, si komik, si Simbawe. Waduh, Simbawe. mana tuh bukan duit ini. Butak. Aing boga edi. Iwak. Can wawan ya. Ajo, kumaha? Atuh orang ngarek kadinya ke rumahnya si komik. Oh, ke rumahnya si komik. Ya, rumahnya si komik di mana ya, Pak? Yo, atuh jauh, rada jauh tuh dia mah. Jauh. Atuh Mana? jauh kan itu ka Pamatang lewat Kadangan segala macam. Lewat mana ya, Pak? Atuh nek lewat Kalebak hade ngan bisi ngusruk jajero meureun Kalebak kalorah mah. Anu jalan raya hade. Oh, lembur kosong lewat na. Oh, eta tadinya. Oh. Nuhun ya, Pak ya. Heeh. Eta beungeut meni geheng gitu barang saing palingan rada reudeum. Waduh, enak banget ya ngadem sini ya. Aduh, lakin dah sumpah lah. Aduh. Ngadem aduh. Saya nuncan si komik, si Doku, si Simbawe. Waduh, iya si komik meni loba amat dia. Weh, lah kepriwe? Kepriwe sira. Nah, jong aing abu. Lah kepriwe orang dewek lagi ngadem neng kene. Ngadem. Neng kene. Apa neng kene? Lah dewek. Mana kek ngadem. Ngadem dia. Sakieu panas sakieu ngadem. Orang lagi ngadem. Lah, priwe? Geus lah, kumaha dia bae lah. Iyalah. Woi. Ini moal. Ora. Ieu bang ieu. Kita mah usuk ya. Kita mah Bang Semak ieu bang Semak. ora. Bisi butuh. Ora dia. Maksa temen sih jadi orang ya. Gara-gara nginjem ge. Ora. Sepak ieu. Ora ge. Kena. Apaan sih? Cuman duit ya endung. Kita mau usuk ya. Kita mah apaan duit? Lagi enak-enak tuh ro ngadem. Cacong ya sama Bang kayak kena ya. Aduh. Ngadem maning lah. Bos! Malah latihan pai. Woi, Naon sih dia ngaganggu bae? aing buka info. Info naon? Si Minu leuweuh cenah ge. Ka mana? Ih, pugu cenah ge leungit eueuh. Tadi aing lewat leumpang. Laju manggih si Heli eta jeung bapak si Minul. Ngomong cenah geus leungit 2 poe. Halah aing teu percaya kurang percaya kan dia mah. Geus hayung ning susulan ka imahna. Moal endah heuy. Tadi Naon bapak si Minul cenah ge nyalahkeun ka dia. Alah aing mah teu salah ieu. Geus hayo. Ayo. Aja geus panggil tacan ku dia ta si Minul. Oh si Minul, si komik. Atuh kumaha kitu si neanganna? Kumaha mang jegati. Gota gati. Assalamualaikum. Salam. Itu jadi jelema mana mang Oh, bener sia kebeneran yo. Anan kita enan. Nope. Eta sia ku nyalutak. Diuk ya, enak nanya sakali ka dia kebeneran. Pugu urang kade genek nanyakeun si Minul. Pugu enek nanyakeun deui, terus bae. Berarti kumaha burung ya si Minul? Geus dia mik ulah pertanyaan dia mik. Pan dia nuduh. Geus. Kalau nek gerlut dari ya. Atuh dijaga eta dia ngabangus ele. Geus mik, ulah na korem kenyataan ku dia ku dikieu nya. Pugu engge teh nyaho ka dia nek nanya. Atuh lamun dibawa ka member yang moal ka dieu. Dia mah ewai ka engge nyahon dia gara-gara kamari dia. Enggos. Masalah kitu bang, urang masih si Minul kan masuk. Kita da mik. Gos. Lain masalah bukti nyata ku dia dikieu nya. Siap nih mabur itu mabur. Dia di sabar ini. Sabar anak ko yang tata deh, ha? Modar dia ko yang di kene. Hai dia nangkang dia. Waduh eta dari dia kalah laliwu kitu atuh kumaha. Gos.